Nyiapkeun timbal kanggo digawe bapa nasihana pake angeun samakbruk nya eta segala digebruskeun pokona nama. Isuk-isuk caritana teh abdi uih ti tukang sayur sakantenan bari ngalacai matakan ku abdi teh bade langsung we ditagongkeun kana kompor. Apan nya eta bari nungguan neuktekan sayuran engkin teh cai asak sayur siap kanggo dipasak. Tapi samemehna abdi ngelapan heula kompor ulah lalu nyuting teh lanjut teh urang mesekan jagongna. Ieu si jagong teh bade diseupankeun ku abdi teh dina handapeun sangu tapi bade dicuci heula. Da jagong teh makanan favorit si Hana matakan sok sering ku abdi dipangmeserkeun tas lanjut we dikulubkeun atanapi diseupankeun. Ayeuna mah urang lanjut we ieu mesek-mesekan sayuran anu tadi dipeser meser sayur capcay nya eta. Ieu sayurna teh ku abdi bade dipotongan tapi ningali buncisna mah tos awon ku abdi teh moal dihijikeun. Ieu teh tadi nama bade sadayana dipotongan sayurna teh tapi seueuting matakan ku abdi teh disimpen deui we saware. Potongan sayur beres sangu asak matakan ayeuna mah urang nyaet heula sangu urang akeul heula. Kan ari kieu mah terehnya kitu barang damel teh jadi itu dicabak iya dicabak atos ngakeulna lanjut we bade masak ngagoreng bawangna terus dilebetkeun we basona dikusrang kasreng meusan terus we dilebetkeun sayuran anu tadi keingeuretan teh terus dicuci ieu teh pamirsa teh hilap ku abdi teh ditambihan we kaldu uyah sareng gula sakedik tah ku abdi teh ditambihan we misoun apan si Hana maresep pisan kana mie teh mata ku abdi teh ditambihkeun we kadinya ditambihan we ku kecap sakedik dalam migi asak ieu sayur samakbruk teh lanjut teh ku abdi teh dipiringan sakedik bade langsung dikipasan apan ieu teh kanggo lauk timbal bapa nasihana matakan ku abdi teh dikipasan abeh henteu panas teuing. Da ieu teh waktuna mepet pamirsa matakan ku abdi teh dikipasan supaya haseup-haseupna teh engal-engal teu aya. Atos ngebul-ngebulna rada laleungit mah ku abdi teh langsung we diplastikan langsung we ditalian. Tah kanggo timbal nantos beres kanggo rencang nasi nantos beres keun wae sederhana kos kieu ge nu penting mah engkin seep diemam ku bapa nasihana.